Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji anu jadi panghias ati, puja anu jadi panghias rasa, salawasna tetap kagungan Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan mang pirang-pirang nikmat ka urang sararea, khususna nikmat sehat wal afiat. Sholawat sinareng salam hayu urang wuwuhkeun ka panutan alam, panutan urang sadaya, manusia anu paling sampurna nyaeta habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluargana, kepada sahabat-sahabatna, kepada tabiin tabiatna, oge mudah-mudahan ka urang sadaya salaku umat anu turut tumut kana ajaranana. Amin ya rabbal alamin. Sateajeuna sim kuring ngahaturkeun wilujeng sumping ka Pupuhu Departemen Pendidikan Basa Sunda anu kusim kuring dipihormat. Oge karengrengan dosen Departemen Pendidikan Bahasa Sunda anu kusim kuring dipihormat. Teu hilap ka para pangaping oge mita patandang anu sami-sami kusim kuring dipihormat. Oge ka para pamirsa di mana sewang-sewangan hormatin sim kuring teu hilap ka panata calagara anu kusim kuring dipikareus. Sim kuring Nisa Fitria Hidayah, Sim kuring Muhammad Idwar Faujan, Sim kuring Robi Maulana Sidik, Seja nyarengan dina Poe Manugrahan Riksa Budaya Sunda 2020. kalayan jejer Basalana Sunda Jaya. acara salajengna nyaeta hayu urang sami-sami kupingkeun galindengan ayat suci Al-Qur'an anu baris diaoskeun ku Kersana Alifia. Sumangga dihaturanan. hatur nuhun ka Kersana Alipia anu parantos maos ayat suci Al-Qur'an. Pamudah-mudahan kabarokahan dugi ka urang salarea atuh khususna kangge anjeunna nyalira. Amin ya Allah ya rabbal alamin. salajengna aya pamapag ti Pupuhu Calagara Riksa Budaya Sunda 2020 ka Kersana Ilham Al-Fahmi sumangga dihaturanan. Hatur nuhun ka Kersana Ilham Al-Fahmi anu parantos ngadugikeun laporanana. Salajengna nyaeta aya pamapag ti Pupuhu BEM Hima Pensatrada periode 2020-2020 hiji ka Kersana Ahmad Jubair Ramdhani sumangga dihaturanan. Hatur nuhun ka Kersana Ahmad Jubair Ramdhani anu parantos ngadugikeun pamapagna. Anu salajengna pamapag ti Pupuhu Departemen Pendidikan Bahasa Sunda ka Kersana Dr. Hajah Ruhaliah M. Hum dihaturanan. Hatur nuhun ka ibu anu parantos ngadugikeun pamapagna. Alhamdulillahirabbil alamin acara parantos lekasan wilujeng ka para pinunjul oge ka para patandang salaku nonoman Sunda tiasa langkung nanjarkeun deui basa katut budaya Sunda. Sim kuring Nisa Fitria Hidayah oge rerencangan teu hilapan tata calagara Riksa Budaya Sunda